Jadi rahasia kamaripatan. Jadi orang besi hayang maripat sebab makrifat eta salah satu rahasia anu hese dibogaanana dipanggihanana diraihna kecuali ku jelema nu dibere bae ku Gusti Allah. Wallahu a'lam tatadina kumaha kok dibere maripat sebab di jero hatena teh asa aya bae Allah. Tatadina meureun kumaha kok bisa kos kitu sih di jero hate teh aya Allah bae. Ketika neuleun nu kadeuleu Allah, ketika ngadenge nu kadenge Allah. Eta kan bahasa lamun ku geus kapaham ngarasakeun maksudna lain kitu. Ngadeueuh deui bahasa ieu ti kos kitu. Nah, iyalah supaya urang ulah hulul, supaya urang nyaho minimal kana marifat anu aya di jero batin urang bakal dicaritakeun ku Tuhan Syekh Abdul Qadir ku ahlina. Anu engke urang nyampekeunana ulah ngabohong. Kumaha ngabohong? Ngabohong teh jelema nyaritakeun jeruk kemudian can pernah ngadahar jeruk. Aju guna dicaritakeun we jeruk amis ya. Kos kumaha si jeruk eta kos kitu pernah ngadahar encan. Belon kan. Kos urang Arab can pernah ngadahar kadu aju caritakeun kadu. Nunoh sok nyono kadu cenah. Bohong kan ngaranna. Iki sarua. Nyaritakeun marifat urang da can marifat atuh bohong. Atuh kieu dek ngabohong, aing dek ngabohongan sia bae pokona lah. Percaya los teu percaya los. Atuh urang mah grup ngabohong ieu. Teu masalah. Atuh saya dek dek kieu teh dek atuh geus teh sama teh amat. Cek dia kieu uci mah cenah mah ngabohong. Atuh ulah didengekeun ku sia balik. Saya amat sih. Allahumma ya qadiyal hajat Sabada urang namatkeun kitab Al-Maimuniyah Jurumiyah nyaritakeun tentang isyarah-isyarah ma'rifat. Urang kuari ngamimitian ngaji kitab Sirrul Asrar wa Mazharul Anwar. Rahasia pirang-pirang rahasia ilmu kama'rifatan jeung ebrehna sepirang-pirang cahaya ilahi ma'rifat kalawan karangan dikarangku Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jaili Al-Hasani Al-Husaini karangan Tuan Syekh Abdul Qadir langsung. Aya syarat ngaji kitab ieu mah hiji kudu boga silsilah. Geus kitu bae ngaji kitab ieu mah. Jadi teu meunang macakeun kitab ieu lamun teu boga silsilah. Hese kan. Jadi lamun teu boga silsilah mah cukup jadi pendengar. Teu bisa macakeun. Wah, cenah kitu amat kitu bae teh menti dituna. Sia mah hararese di bejaan teh sok ngotot. Sebab lamun jelema can boga silsilah berarti can ngambah. Jadi bejakeun kasaantero teu meunang wacakeun kitab ieu lamun teu boga silsilah. Ngaji bae salilana ngaji pendengar sarua bae ji si masuk ke yang macakeun bae yang jadi kiai burung. Ya kita baru model kita biasa diawali ku silsilah kan atuh awalna ieu mah kitabna matan. Okos urang ngaji burdah teh lamun ngamalkeun syaratna 10. Burdah
amin tazakuri jironin widi salami mazad dadaman jaromin muplatin bidam ola ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kulli syaratna 10 hiji boga wudu 2 pernah ijazah ngaji katilu kudu itu dinazomkeun baharna bar basit kaopat kudu ngarti kana hartina nomor kalimana kudu tawasul heula kanu boga kitu kitab burdah tawasul ka guru-guru loba jadi bacana kudu bari diuk atawa nangtung ulah bari ngedeng salatna 10 we pokona mah teu beunang teu boga wudu orang mah eta jikos Quran we geus di ditu kitu susu kajung otot sokos Muhammadiyah aja mah Muhammadiyah mah kamu Quran gitu kudu boga wudu beuki parah tah mah ahli sunnah mah tak kos kitu tak kudu boga wudu model kos manakib tafridul khatir eta teh syaratna ti guru kudu boga wudu urang macakeun urang ngaji kudu boga wudu Quran lain naon lain geus kitu bae lah mun aya manfaat tuturkeun kitab ieu ge teu meunang macakeun kitab ieu lamun urang encan boga silsilah thariqah urang sanajan kukumaha ge tetep kudu boga silsilah thariqah mu'tabarah jadi ieu kitab sulit urang geus bisa ge teu meunang macakeun ka batur ulah cenah dek dibacakeun eta los masalah ngan ke tunggu mamala ulah main-main tapi kita bantu kaju teh dicitak deui ge sebab ajun hitut maca bae tuh anu tos ciuman maca bae raos aki-aki ge geus rasa kos kitu mah itu jadi kudu boga silsilah thariqah karak meunang ngaji ieu geus urang kuari ulah mikiran macakeun urang ngaji bela langka kita bieu bae sebab naon nu boga silsilah na ge langka bisa tinggal bisa tetep ulah itu aju kudu boga wudu cenah urang teu boga wudu atuh bukan sah boga wudu ese ngaji kitab ieu aya garana kitab Sirul Asrar geus ngaran we teu meunang diartikeun lamun diartikeun kudu memeh jadi ngaran mun geus jadi ngaran mah tukan alam atuh aya alam atuh kudu diartikeun mirna misalna ngaranna ieu saha ngaranna Mang Karim pan jelema nama teu mulya pan manana Karim teh mulya pan barang di manaan kurang wong kang mulya puguh nya nama teu mulya di mana ngaran kana salah ieu sanu ieu ngaranna soleh duh tukang adu kotok soleh bae tulah di manaan teh ngaran cing lamun ngaran di manaan atuh engke bal akur ngaran mah ngaran itu barang di manaan ye Dajjal maknun geus jelaskeun ya alamat teu meunang di manaan atuh ngaran jinganan ieu ngaranna saha ieu awewe Jamilah wong kang cantik barang di deuleu petot liang tinggal liang petot ieu mah lain masalah liang lain masalah petot di deuleu urang nanya Neng Jamilah saking pundi sira saking Brebes pantes pantes mah kana ireng sira
ireng-ireng kayak kereta api emang banyak yang nunggu tuh kereta api mah ireng banyak yang nunggu gitu. Nungguan ditumpahkan aju kabur. Aduh. Nah, ulah di mana ada tuh? Wa mana'u limatadoh. Menang ulama ahli bilagah ngalarang ngamaknaan alam lantaran limatadoh. Jelas alam mah sekadar nyirian kana musamma. Geus atuh, ngaran mengaran, makna memakna. Beda. Geus lamun deuk di ngaranan, memeh jadi ngaran. Mun deuk di manaan, memeh jadi ngaran. Ieu mah ngaran be, sirrul asrar. Geus ngaran. Memeh jadi ngaran deuk di manaan mah enggak rahasia ing pirang-pirang rahasia. Artina asrar teh adalah ma'rifatullah wa rasuluh. Rahasia ilmu kamaripatan anu dibutuhkeun jeung dipikakahayang ku setiap manusia. Naluri manusia hayang meraih ilmu marifat. Teu saha. Sebab aya hiji kaindahan dina ilmu marifat mah. Aslina merdeka teh lain berkibarna sangsaka merah putih lain. Aslina merdeka teh lain urang cicing di negara nu merdeka lain. Aslina merdeka mah urang lepas tina urusan duniawi. Lepas tidinya urang teh bersanding jeung nu boga dunia. Allah mere cahaya ilahi lepas tina urusan politik, lepas tina urusan ekonomi, lepas tina urusan budaya. Urang teh Allah doang merdeka ngaranna. Wah cenah kiai kos kitu mah nagara hancur anu ngurus sia mah dangkal pikiranna. Ulah sote ta'aluk. Ulah sote ta'aluk sebab ta'aluk mah menikmati. Ai dunia mah jaya atuh jadi ciptakeun ku Gusti Allah. Kajen ku kumaha ge. Buktina urang aya urang teh pan bagian tina dunia awak urang aya, cili aya, irung aya dunia teh. Dunia aya langit bumi tete dunia. Urang teh ulah teh ta'alukna kana dunia urus lantaran Allah teh ngajadikeun khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jang urusan dunia. Mantap diutus rasul raja. Diurus kunyana aya ta'aluk kana dunia teu aya. Khulafaur rasyidin urus dunia. Diatur strategi soal politik, ekonomi jeung perbudayaan. Aya ta'aluknya na teu aya. Kitu kene para aulia Allah ngurusan. Umar bin Abdul Aziz teh jadi raja. Imam Jamaluddin teh jadi raja. Di belah dieuna Syekh Syarif Hidayatullah jadi raja. Di Banten Syekh Maulana Hasanuddin jadi raja. Aya ta'aluk kana dunia teu aya. Jadi ulah dangkal pikiranna Gus Dur teh baheula di wali-wali setelah maot nyata kawalianana jadi raja nyana. Ai Gus Dur nu jadi raja jadi wali, ai ente teh jadi RT acan teh jadi wali. Eta teh belon eta san belon coba eta. Nu belon teh saya teh nu kos kitu. Batur jadi raja, jadi wali. Mentak euy cenah aing mah anti jadi RT, aing mah anti jadi bupati. Salah. Jadi bupati masalah, jadi gubernur masalah, jadi presiden masalah. Ulah sote ta'alukna. Lamun ta'aluk berarti menikmati ke. Jeung eta nu ngahalangan kana ngeunahna ibadah. Geus urang lamun deuk maot teh mah ta'aluk. Ketika malakal maut datang, Assalamualaikum. Salam. Abi Brozak. Yes. Ada apa jika Abi Brozak? Siapa? Saya malakal maut. Wah. Mau nyabut nyawa saya ya jangan dulu dong. Cek malakal emang kenapa? Istri saya masih muda. Pengen nambah lagi yang denok. Eta ta'aluk ngaranna ka situ. Mal beres eta ka situ. Ngadongan segala yang 14 miliar segala naon.
yang bonus segala nu denok segala tuh beres tuh kos gitu cek Habib Rozak gua mah pengen ngedoa doang terkasihkan lama lu wede bela diri deh nah tapi lamun urang gua taluk saya abdi malakal maut rek naik nyebut nyawa atuh mangga bae emang gua onjang malakal maut teu berat gitu kok mobil sapira mobil nu mantak gunta ganti mobil teh teu dikeramatkeun ieu teh artina di hate lamun di hate mah dikeramatkeun di minyak misikan ku kula batur teu meunang numpakan eta ngaranna cinta dunia ieu mah pek bae mah sahan wah hayang pek bae tah besi neuk dijual elos asal gantian bae tuh dijual mah ulah itu cinta dunia lain cinta dunia aya urusan ongkos pamajikan abong-abong dunia ditumpakan ku batur diloloskeun ulah eta mah pan milik urang aya urusan tama tuh ulah sembarangan mang mamang dunia pamajikan mamang dunia kula ngasan ka pamajikan mamang lah ya tuh ulah be mamang cinta dunianya cinta dunia mah mun teu cinta di dunia atuh pamajikan mamang ku kulit tumpakan itulah los sama tuh tungtung nama jadi wali lain pamajikan reuneuh ku batur atuh aya aturanana tetep abong-abong urang teh cinta dunia jadi bikeunana lain gitu urang titah jadi khalifah urus ulah sote ta'alluqna nah jipan cenah hese amat atuh saha nu bisa jaya hese babare hese teh mau kos kitu mentok jadi wali ge hese teh kos kitu matak suuzon bae ka Kiai Sugi suuzon dah lain wali temannya Kiai Sugi suuzon je manya Kiai jadi raja baheula loba ka Gus Dur lain wali lain Gus Dur mamanya wali jadi presiden suuzon sia je Gus Dur di lain-lain emang kumaha gitu weuy ulah sembarangan tanda kewalian tanyakeun ka nu nyaho tanyakeun ka nu nyaho ulah ku urang sorangan ji atuh aya ciri lah tuh kalian ku kumaha ge Atlas aya merekan Atlas BHS aya merekan BHS Gajah Depa aya merekan je ku urang diganti merekna Gajah Picin ganti ku merek BHS kadeuleukan ku batur ge himeng cek batur teh isi BHS dia asana lain mah kos jah kesakannya ho aing mah Gajah duduk tapi merekna BHS aing ta anu edan apa nu make ieu asana aing wani taruh imah lain BHS kan ngomong kos kieu mah ngaringkel kieu BHS asal tas diuk we ngaringkel lain asana aing asana kajeun gua kumaha ge ieu jelema ieu hayang boga BHS gan teu kabeuli geus nyona maling merek nu batur jaga itu mah kos kijang make merek Lexus aya jelema di tol gula sok neuleukeun we Avanza tapi merekna Lexus gula bingung ieu ieu Avanza Lexus leutik amat sih merekan ku nya Lexus aya di dinya tah meunang meuli meureun di bengkel Lexus eta teh maksakeun amat ku hayang-hayangna ka Lexus beureunanan najunya na meuli eta tatu sasar lain mah lain bae kajeun di merekan Lexus atuh lain bae kajeun teuing di merekan kitu BHS atuh lain bae ieu ge sarua di udeng-udengan di jubahan lain wali atuh lain wae kitu kajeun teuing di merekan kuari make merek Gajah Duduk tapi BHS asli merekna Gajah Duduk nu geus jaho ka BHS mah moal kasaliru even ieu mah BHS tapi merekna Gajah Duduk teu kaharti aing mah ieu kajeun kumaha ge ke kumaha mimitina ieu kumaha mimitina di urang dicekel di deuleu teu kudu dicekel anu nyaho maka BHS teu kudu dicekel kieu di deuleu doang eta mah kajeun ku BHS tah mah kajeun tapi merekna ieu Gajah Duduk lah salah ngamerekan kajeun ku kumaha ge moal kaliru jelema nu nyaho ka BHS sakali BHS bae ganti merekna ku Gajah Duduk Gajah Depa Gajah Lari BHS bae eta carita samping wali sarua bae
teu bisa di non di udeng-udengan hayang abe pajar wali di udeng-udengan teu bisa mendak aya Habib digendeng ku Habib duaan ajunya nu digandengna peureum bae datang ka imah datang tawasul bae teu dititah teu naon ge ila hadarat marhaba nya di dinya aju geus beres urang datang ka dinya pajar sieun meureun urang di bejaan ini majzub kiai teh podol sero manya maju di lempangan digendeng ujung-ujungna harus ada uang 9999 manya maju bau ka duit ieu loba Habib sia eta besi ka imah ente ka ustaz tinggalkeun mun wani rante ye cenah Habib tinggal Habib mamajuban sia ulah mual kaliru majub ai asli majalain koski itu atuh teu wau ka dunia majub teh artina majub teh kang dan tarik pikiranane saking dunia maring Allah jadi orang inget maring dunia orang inget 9,9 orang inget engge gue wali semua konon gue wali mah majub teh jajaba itu kang dan tarik pikiranane jadi nyana teh geus leupas tina dunya ka Allah ieu mah di majub jabuk tungtungna duit itu beres lain kitu ieu mah keur nyaritakeun lain Habib bae sanajan nahwal ge ulama majuban edan beneran meureun lain majub mah ye Gus Dur teu make kopiah Gus Dur make kaos saki Gus Dur make kacamata Gus Dur kadang-kadang make celana panjang wali mah wali bae urang di udeng-udengan make jubah boh hebat jasa beh sorban na ge 3 kos nunduk dagang sorban meureun teh mah lain ulama ke jubah ieu mah keur nyarita moal kaliru endek mah kae masalah ieu keur carita asli nawali ku bangsana kanyawan deui tuh ieu keur carita sirrul asrar jadi rahasia kamaripatan jadi urang besi hayang marifat sebab makrifat eta salah satu rahasia anu hese dibogaanana dipanggihanana diraihna kecuali ku jelema nu dibere bae ku Gusti Allah wallahu alam tatadina kumaha kok dibere marifat sebab di jero hatena teh asa aya bae Allah tatadina meureun kumaha kok bisa kos kitu sih di jero hate teh aya Allah bae ketika neuleuh nu kadeuleuh Allah ketika ngadenge nu kadenge Allah eta kan bahasa lamun ku geus kapaham ngarasakeun maksudna lain kitu ngan eueuh deui bahasa ieu ti kos kitu hese ngabahasakeunana engkena besi hulul teh kumaha Allah teh aya di awak urang hulul murtad sia urang deuleuh gunung nu kadeuleuhna teh eta teh Allah berarti Allah teh gunung hulul ngaranna murtad sia ngan eueuh deui bahasa mantap kudu diajikeun lamun urang maca buku bae maca kitab bae bisa hulul ieu lah nu dikhawatirkeun sebab naon sebab di diri urang teh aya Allahan atuh Allah teh aya di diri urang neangan Allah mah di diri urang bae atuh berarti aya Allah di diri urang aya Allah mah ngancik atau Allah di diri orang nya atuh bakawadahan Allah di diri orang bener atuh hulul ngaranna hulul teh menggon atuh murtad sia ini kumaha atuh cenah kieu yang mah puyeng emang ngaji puyeng bos gimana ngaji puyeng iyalah supaya orang ulah hulul supaya orang nyaho minimal kana marifat anu aya di jero batin urang bakal dicaritakeun ku Tuhan Syekh Abdul Qadir ku ahlina anu engke urang nyampekeunana ulah ngabohong kumaha ngabohong teh jelema nyaritakeun jeruk kemudian can pernah ngadahal jeruk aju guna dicaritakeun we jeruk amis ya kos kumaha si jeruk eta kos kitu pernah ngadahar encan blaon kan kos urang Arab can pernah ngadahar kadu aju caritakeun kadu ngunoh sok nyono kadu cenah bohong kan ngaranna iki sarua nyaritakeun marifat urang da can marifat atuh bohong atuh kieu deuk ngabohong aing deuk ngabohongan sia bae pokona lah percaya los teu percaya los atuh urang mah ieu mah grup ngabohong ieu teu masalah atuh
itu saya dek tak dek itu dek tunggu itu saya amat saya kia uci mah jangan ngabohong atuh lah didengekeun ku sia balik saya amat sih kita bese ngaji jurumnya apa babari kadele kaotakan ngaji alfiah kadele kaotakan ngaji samsiah kadele kaotakan mukhtalitot urang keur carita qadiah mukhtalitot ya gampang tuh bagus gitu mah kadele kaotakan jamul jawame dikumis tuh jamul jawame kadele kaotakan tapi marifat papan teu kadele aya di relung-relung hati ya Allah ya Rabbi ieu nu hese ge tapi kanyahoan jelema nu marifat bakal kanyahoan ku nu marifat deui sebab ngabangsa nyana hansip jeung hansip ngabangsa ieu nu bakal dicaritakeun rahasia kamakrifatan aya dina kitab ieu beuh pokona mah urang geus ngaji ieu jadi wali kabeh diaminan ge moal atuh sahanunya ya itu rahasia Allah lamun Harun Ar-Rasyid seorang raja jadi wali lamun eta itu garong begal ngabegal Tuhan Sabdul Qadir jara di wali ih aneh begal jadi wali tuh komo urang terjadi raja terjadi begal ya begal lain raja lain wali lain kudu bari nyantai ngaji ilmu kawalian mah naon sebab hese teh maksudna kumaha supaya tercerna sebab hese henteu maksud seserian tapi eta seri sorangan urang jadi berarti kan edan atuh jadi wali emang urang ngahajar henteu aja jadi wali teh jadi wali sorangan ya teh rahasia Allah alumun Allah geus neuk mere nur ilahi kamaripatan ka hiji hambana tuh babarieun Allah mah je emang kumaha gitu sarua jeung endek ngaislamkeun hamba Allah tatadina tokoh Kristen di urang aya tokoh Kristen saha coba hayo anu putih bukna ya nu putih bukna teh anu kumungna wah Kristen pohara misionarisnya na teh di Indonesia ieu di Indonesia ayo saha sia kos tu pinter tapi bodoh kos tu bakal nyaho tapi henteu ayo coba ayo saha anu bukna putih sok make batik di televisi tokoh Golkar baheula woi pohara jasa terus nyana memulangkeun dana-dana tipatikan asup Islam kawinlah jeung seorang wanita kemudian akhir hayatna kadenge ku kabehan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah bingung kabehan hidayah datang saha coba yo ih Sudomo sia mah kosu pinter tapi bodoh kosunya rahmat tapi henteu poho cenah kieu aya geus dihampura ku aing aya bohong loba hidayah mahal kan Sudomo bawa lain lalagan masjid kita dijadikan gereja bangun gereja Sudomo lain lalagan utusan tipatikan ka dia misionaris lain lalagan berhasillah Sudomo tetapi nyana ngadengekeun ceramah ngadengekeun petua ti saha baheula anu jadi mui kolot urang seberang aya di urang saha profesor saha almarhum baheula anu tenar bukuna ge loba Hamka tah rada deureut tah sia rada jawaban tah deres sakitu mah sabab masuk Islamna ngadengekeun ceramah seorang kiai kemudian nyana ngadeketan Hamka
terus ngobrolnya najeng Hamka satu kedua di Sekebumi aya seorang kiai ialah gurukula di Ciberem angsa dili ngobrolnya na tiga di Garut ngobrol deh jeung seorang pakar hidayah datang deh kumaha tuh Masya Allah nyulusup ka jero aten asup Islam terus koleksi kiai koleksi ceramah kitu kiai anu asup ka jero hate kunyana diabadikeun ye hidayah asup deh kumaha geus puguh eta kamari ye kemudian kuari eta Paulus asup Islam Benediktus asup Islam itu itu hidayah mahal sanunya jangan diangkat jadi wali sebab nung Islam kena nage wali ai coba eta nah ieu keur carita urang ulah leutik hate lamun ku Allah geus dibere cahaya ilahi set ka jero hate urang aya kaindahan neule dunia teh okos cai di tahu daun tales eta mah rahasia pribadi mangga bae percaya deukeun teh sabodo seakan-akan dunia hina di benak hati seseorang anu geus aya cahaya ilahi ngan nyana tuh biasa beda kumaha tuh jata mah rahasia hese nyaritakeunana di dieu lah di benak hati terus makin ka ditu makin ekstrim tengah aja sebab naon dorongan daripada batinnya na sabodo teuing deuk percaya da teu kos kitulah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala henteu dibuat-buatnya nama kos kituna lantaran aya di jero hatena urang mah sakali ceramah saudara-saudara hati-hati dengan pemerintah kita sebab pemerintah kita ini bok-bok awas ya jahat pemerintah kita toel ku bupati bere duit saudara-saudara kalau tidak ada bupati bagaimana ini negara kita itu kipudoli blon cikeneh mah ceramah kadege ku urang pohara barang ditoel lain deui Habib Roza ke pendopo unggal minggu cak Habib Roza saya mau ke sono juga mau zikir tai podol zikir nggak ada masalah sih tuh kan nah iya itu rahasia tapi wali lain kos gitu sekali haram sekali halal tidituna halal jadi haram jadi halal itu wali boleh korupsi saudara-saudara haram tidak boleh korupsi ya haram itu hukumnya toel kalau tidak ada sogok-sogok mau bagaimana majunya negara ini kan bukan korupsi masalahnya cuma pelancar sial jasa pelumas iya jadi kan kalau motor mobil tidak pakai pelumas tidak oli enggak jalan di negara kita juga sama kita mau masuk universitas tidak ada pelumas ya tidak masuk itu mah bukan sogok menyogok namanya cuma sekedar pelancar aja toel deh kunyana nggak apa-apa sebenarnya dulur beki parah bae blon da jelema iya akibat jelema moderat lain jore moderatna tapi otak ngeresna wali teu pernah kos kitu sekali haram sekati halal iyalah nu kurang bakal diaji sekedar perkenalan heula aja kita benagenang pamere ye wallahu alam bisawab